Alamun mah benghar mah. Sulki mau bau. Jadah ta conat. Can anak mayar kontrakan. Sampai ayeuna can mayarkan bae. Nat. Conat. Keluar ja. Mana itu conat? Bukan bayu. Woi conat. Woi. Conat. Keluar conat. Keluar bae. Nasa di dieu aing nu ngabangun cenah ngaesan. Padahal ngontrak teh di dia. Kontrak mah mayar atuh, ulah kesembes ya, aing ngicingana doang. Lah, kontrakan jore ge teh aing dibayar segala. Sia nyebut kontrakan aing jore. Emang jore kontrakan ge. Mulai detik ayeuna sia ulah cicing di kontrakan aing. Mabur sakali itu. Jodek segala sia Nora, mal karunya aing mah ka sia. Aing jerik lain aing di karunyaan teh yeuh. Terus cari kunaon sia? Dengan aing jerit teh ka cepet lawang tah. Waduh, amat aing ieu nya. Daun awi aing raragagan. Geus rugi bara duit aing ieu. Atuh pugu sia nu boga angkot nanya ka aing. Bo elah sensitif amat sih mentang-mentang keur balangsak. Mal mungkin aing balangsak. Kebon awi aing lega kieu. Ulah sok ngaledek sia Ron, aing ge nyaho sia keur sarua jeung aing keur aya di zona degradasi. Notisasi ya. Ti abah aing ieu warisan kebon awi. Kudu dijaga bener-bener ieu mah. Budak nyaroan teu nya. Nyaho lah, pan sia mah lamun keur gablek duit, kihna gitu di ditu dirancasaga bae. Kasian nya. Bosnya ge sok di dieu teh keur loba duit mah nya. Ki mah di mana be? Kebon awi abah aing ieu lah. Aing ge pernah sakali ka ditu Ron, cuma lain kieu aing mah. Ih. Tulen kieu ka ditu sih naon? Ngising. Ai. Siapa mau bae ngobrol sama. Ya serta bebeut RT. Harga aing nunggak 5 bulan geus diusir bae. Cadah doangan. Maliog ah. Bukan enggak pakai janda. Jangankan gedung, gubuk pun aku tak punya. Eleh ku keong aing. Keong ge boga imah. Alah awi aing ah. Dengan ranggon. Dengan aing ES. Kajian batur ulin di mall ge. Ayo nih ulin di kebon awi bae. Woi, tesopan sia lewat hari penjelma beunghar teh permisi-misi acan. Maaf kok. Cuk urang oh jelema. Sakieu gedena aing. Teu kajeul ku sia. Hidung sih kok jadi teka jolo. Pan makin lewat bae omongan sia. Dek naon sia kadinya? Iya dengan awi jeung nyen ranggon. Ya be, ngeunah bae sia, main ala-ala bae. Emang kunaon? Kebon awi aing yo. Eta tanggal awi anu aing. Oh tuh aing menta. Beung sia menta. Nang capek-capek abah aing urusan, sia ngeunah tinggal menta. Masa menta awi doang teu monang sih kok. Ulah-ulah sia menta awina. Menta daun awi nu raragagan, geus moal dibere ku aing. Ai sia jelema lain sih. Lain lah. Atuh di alang-alang mah beda deh boy tempatna. Si bisa nyaho bae sih, berarti si sering open BO nya. Eta mah keur ieu boy. Keur aing jadi bos keneh. Berarti kanyawan kan bener sia. Ayeuna geus balangsak. Wis, tapi ulah waka kasenangan heulan sia boy. Kajian aing balangsak, teu sabalangsak sia aing mah.
Aing masih kena boga angkot, masih pantas aing disebut boy. Angkot mogok malulu ge omong-omong. Bodina ge dempulan malulu, kos jelema hapur encrak-encok gitu. Eta mah angkot mun dijual ya, paling laku 12.000. Tuh, dah. Angkot aing. Kayak budak ya. Darkeun sok we. Tuh, ngaledek bae. Semua ngaledek bae. Sial. Gibong poe. Aduh, puas aing. Puas biasa. Mari siang dengan aing. Hampir aja Aladek aing. Ayo, apa yang sering ngagor itu? Kersan nang kosa ya? Dek naon sekali yo. Kersan nang kosa. Ngobrol bae ngisi ya. Ngobrol malu. Dia deh kayak parahin ngobrol. Ngerokok gue cai. Sia, sama-sama balangsang lo ngomong naon. Alah. Aing mah langsung kerapih mah. Wah, itu tengah ngarok. Jadi kenapa sih ka dieu kedatangan sia? Trik naon? Itu kan karena naon sih ya? Wih, di pada Ya, samanya bisnis. Bisnis. Jelema baralaksa ngomong bisnis bae. Ih, Saya ngomong balangsa ka saha? Ka aing apa ka gigireun aing? dua-duana lah. Amang sih balangsak gitu. Main teh nyaho. Pi, rokok gitu gablak sih ya. Rokok gitu, ngopi gitu. Sarua si aing ge. Enggeus, ai sesama belangsak mah ulah sok siring ledek. Ai sendek naon conot ka dia nyamperin kami. Ganggu kami keur ngobrol bae. Aing gede-gede cerita dah. Sararia ya. Tapi ulah diledek deh yo. Urang mah tergantung ceritana. Oh, ai cerita Tergantung. lebih serius mah piraku urang ditahan. Lamun ceritana kira-kira nyieun ka kami seubeuh, ku kami didengekeun. Bari jeung belenek-belenek ge. Atau ceritana sing ngadengekeun doang mah ih. Ngapupusingan atuh. Sia cerita menguntungkan ka urang ho. Heeh. Kan urang taledek. Nah, lain cerita. Cerita naon sih emang? Karunya sakarunya ya cerita naon karunya dengekeun sagudang mah. Woi, aing Dengekeun geus sagudang diusir mah. yo. Kontrakan. Kusaha? Punu bugana RT. Pan diusir ku naon? Sama sumberna di kontrakan. Sorangan si mesum. Sorangan nu mesum. Coba. Usir ku naon diusir. Dan bayaran. Aduh sia sih. Jadi bayar. Aduh pantes diusir ke. Itu mayar. Bara 5 bulan. Ini masa trikadek ngomong kontrakan oh. Woi, aing ilu ngenong boy tempat si boy. Isi, di rumah aing. Aing bingung atuh. Kenapa? Di rumah aing mah lebarna ge ngeun 1/2 meter, panjang panjangna panjang 1 meter, 100 meter ngeun lebarna ngeun 1/2 meter. Aing ge hes kieu ya. Tah kieu teu malik-malik. Daek sia. Aing si maing. Aing jujur bae mah, ya maing mah gede. Cuma kuat teh sih make AC. Aduh mengenal sih mah diis. Sintu kuat dong, saya susah nih. Lamun daek saya diangkut aing. Semua gede banget. Susah. Iya. Coba ulin aing. Alamun nyoba benghar mah. Sulki mau bau. Jadi manengan dah. Manengan jelema borok kok. Dia bau Kajali kanyawa, cenah kanyawana. Ai jelema susah mapan tara barang hakan tara jajan. Pas jadi sungut bau kanyawana. Boy, berarti atau mun puasa deh kan. Mun puasa kan. Mun puasa teh suut bujang. Bana sih tara jajan emang. Berarti eta kokoan keur loba duit kan sumut. Koko. Songit lah ditolobanya nama. Weh, itu sih diusir gitu. Sia mah tara mayar mah teu usaha. Ih, saat mana tuh aing? Di mah bae ngalumbu. Ada buan madesu tuh. Bawa pandan dah. Ih, paling dicuek kena nama. Selamat.
Hei, parah sih mah RT lain tanya tuh. Aing mana mau ajar kertas karsa, terus diusir kunyana. Kalau aing nanya kamar bege aing nanya dicuekin kok digitogar geus sebentar. Kadua kemari aing nanya-nyana teh tembalan-tembalan acan, mun kesel aing. Hoi, ya aing di mana ya kumaha? Enggeus cek aing gehes jangkot aing. Mu aing lah jangkut sia mah baru duga wak aing. Daripada sia HS di jalan, pajar jelema edan. Mending diangkot nyana, hitung-hitung rondaan. Ha, Hoi, aing beres solusi atuh ieu isi aing gawe, kena gawe. Karena menghasilkan uang. No. Saya supaya bisa kontrak deui. Adi iyalah. dagang ieu dagang kelelek, Ah. modal murah. Bong. Atuh naon geus segantungan tong-tolang ke naon jambuk ya atuh. Serius. Siap aing bingung. Oh, gede gengsina susah ge. Akhirnya kieu. Bener solusi ayo. Nah, aing boga ide. Jadi nanya. Jual diri. Jual Itu saya diri. jual diri. Mana maksud ke saya? Channel ayo sih ya. Ayang boga channel tante-tante, daek bung. Ih, mantep tuh. Yo. Iya, aman jeung tante-tante mah yo. Kang ngeunahan menang, duit menang, di tempat ngeunang sia. Daek Nah, ada sia, heeh. Mending dijadikeun. Tante-tante na boga anak hiji. Tuh, karena boga anak Oh, hiji. iya. Oh. Umurnya berapa tahun anak? Murah. Aing 60 tahun murah. Setan!